Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Insyaallah urang diajar ngaos kitab Adabul Quran, kitab Fathul Karimil Manan fi adabi hamalatil Quran, anu dikarang ku al Imam al Alama Asy-Syaikh Ali Ad-Dobai bin Muhammad al Azhari. Ya kitab hiji ringkesan kacida pentingna kanggo urang anu resep, anu hoyong jadi ahli Quran, anu sok maca Al-Quran, atanapi anu nuju ngapalkeun Al-Quran, kudu nyaho kedah nyaho kana adab-adaban Al-Quran, adab-adaban urang kana Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fid dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab nyaeta kitab Fathul Karimil Manan fi adabi hamalatil Quran. Halna ngalap barokah kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maha murah, anu masihan nikmat ageng ya Allah di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maha asih, anu masihan nikmat cilik, nikmat anu leutik ya Allah di akhirat wungkul. Alhamdulillah ari sadayana jenis puji eta lillahi tetep kagungan Allah. Alladzi anu anzala parantos nurunkeun saha alladzi Al-Qur'ana kana Al-Qur'an. Wasarrofana wasarropa sareng ngamulyakeun saha alladzi na ka abdi sadaya bihibdihi kalawan ngapalkeun, kalawan ngahapal kana Al-Qur'an, wa tilawatihi sareng kalawan maca kana Al-Qur'an. Wa ta'abbudana sareng marentah saha alladzi na ka abdi sadaya bitadabburihi kalawan kedah tadabur kana Al-Quran. Tadabbur teh maca terus memahami maknana terus ngamalkeun eusina, itu disebut tadabbur. Wa dirasatihi sareng diajarna kana Al-Quran. Wa ja'ala dzalika sareng parantos ngajadikeun dalika kana ieu wa ja'ala sareng parantos ngajadikeun saha alladzi dalika kana itu kabeh, kana ngapalkeun, kana maca, kana tadabur, kana dirosah atau diajar, eta min a'dhomi ibadatihi tina pangagung-agungna ibadah ka Allah. Tuh jadi Gusti Allah teh tos ngajadikeun ngapalkeun Quran, maca Quran, tadabur Quran, diajar Al-Quran, eta pangagung-agungna ibadah ka anjeunna nyaeta ka Allah. Wa asyhadu sareng nyaksihan saha abdi saha kaula an kana sanyana kalakuan eta la ilaha henteu aya pangeran anu hak diibadahan iku maujud illallahu angin Gusti Allah wahdahu anu sahiji ya Allah, la syarika anu henteu aya nu nyakutuan lahu ka Allah taala. Dalat anu nuduhkeun ala wujudihi kana aya nadat Allah. Naon almasnu'atu pirang-pirang makhluk. Wasahidat sareng nyaksian bijamalihi kalawan keagunganna, kalawan sifat jamalna Allah, wa kamalihi sareng sifat kamalna Allah, tegasna sifat kasampurnaan. Wa jamal sifat kegagahan, wa jalalihi sarawa sifat kegagahan,
wa jalalihi sareng sifat jalalna Allah, wa azamatihi sareng keagunganna Allah. Naon anu geus nyaksian teh? Al ayatul bayyinatu, pirang-pirang ayat anu pertela. Wa ashadu sareng nyaksian saha kaula saha abdi anak kana sanyana sayyidana jungjunan abdi sadaya rupana Muhammadan. Balikan deui, wa ashadu sareng nyaksian saha abdi saha kaula anak kana sanyana sayyidana jungjunan abdi sadaya rupana Muhammadan, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta Rasulullahi utusanana Allah, Kanjeng Rasul teh. Alqailu anu nyarios, anu ngadawuh gitu, anu nyebarkeun pima dina perkara yarwi anu tos ngariwayatkeun anu tos ngariwayatkeun ieu qail hi kana ma an rabbil alamin ti pangeran sakabeh alam. Jadi tegasna Kanjeng Rasul teh anu nyarios, anu ngariwayatkeun hiji wahyu ti Gusti Allah anu disebut hadis qudsi teh. Naon si hadisna? Man sagolahul Qur'anu wa dzikri an mas'alati. Man saha jalma sagolahu anu disibukkeun sahaman Al-Qur'anu. Man saha jalma sagolahu anu disibukkeun kasiman. Nah, anu disibukkeun hu di dia jadi maf'ul. Anu disibukkeun kasiman naon? Al-Qur'anu, maca Al-Qur'an atawa anu sajena tadi tilawah, ngahafal, tadabur, dirosah. Wa dzikri sareng sibuk zikir ka kaula an mas'alati tina menta ka kaula. Itu ieu jalma teh disibukkeun maca Quran wae jeung zikir nya, henteu sibuk menta, henteu sibuk ngadoa gitu. An mas'alati a'taituhu maka bakal masihan tu saha kaula hu kasiman itu, maka bakal masihan kaula kasiman anu disibukkeun ku Quran jeung ku zikir, henteu disibukkeun ku menta. Abdola kana pang abdol nama perkara utiasa ilina anu geus mere kaula ka pirang-pirang jalma nu sok menta. Tegasna saha jalma nu disibukkeun maca Quran jeung zikir kalawan poho kuat poho kana menta kana ngadoa, maka Allah bakal mere ka eta jalma leuwih-leuwih ti jalma nu sok menta gitu maksudna. Sallallahu alaihi wasallam alaihi salam, muga-muga maparin rahmat saha Allah Gusti Allah, wasallam sareng muga-muga maparin kasalamatan alaihi ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi sareng ka kulawargana Rasulullah, wa ashabihi sareng ka pirang-pirang sahabatna Rasulullah alladzina anu ieu para ahlihi, para sahabatnya anu haju mareunang ieu alladzina ad-darajatal ulya kana darajat anu luhur bihifdzil Qur'ani dina ngapalkeun, dina jadi penghafal Al-Qur'an, wal amali sareng ngamalkeun bisurutihi kalawan pirang-pirang syaratna Al-Qur'an, syaratna ngapalkeun Al-Qur'an, wa adabihi sareng pirang-pirang adabna Al-Qur'an. Wa ba'du sareng saparantos maca bismillah hamdalah sareng salawat. Payaqulu maka bakal ngadawuh, maka bakal nyarios saha adapu jalma anu banget lemah, alwaro anu waro teh hati-hati, wa ahwajul khalqi sareng pangbutuh-butuhna makhluk, ila rahmatil ghaniyyi kana rahmat pangeranana al ghaniyyi anu maha beunghar, al karimi anu maha mulia. Rupana tah saha ieu anu hamba anu lemah anu waro teh? Rupana Aliyud Doba'u bin Muhammad ibn Hasan ibn Ibrahim. Aliyud Doba'u nya eta Syekh Ali ad-Doba'u ad-Dibai, Syekh Ali ad-Doba'u bin Muhammad bin Hasan bin Ibrahim. Jadi anu ngarang ieu kitab nya eta Syekh Ali ad-Dobai. Hadihi ari ieu eta nubdatun hiji tukilan, itu hiji tulisan, hiji risalah latifatun anu lembut, tegasna anu leutik.
ieu teh tulisan anu leutik anu saeutik pibayani dina martelakeun adabi pirang-pirang adab qoriil Qur'ani jalma anu maca Al-Qur'an wa katibihi sareng anu nulis Al-Qur'an. Waman sareng jalma yu'allimuhu anu ngajarkeun ieu jalma kana Al-Qur'an au yata'allamuhu sareng anu diajar ieu jalma kana Al-Qur'an au yahduru atawa au yata'allamuhu atawa nu diajar ieu jalma kana Al-Qur'an au yahduru atawa anu hadir ieu jalma majalisal mukhtalifina kana majelis pirang-pirang mukhtalifin karena majelis pirang-pirang mukhtalifin perkumpulan mukhtalifinnya perkumpulan jalma-jalma bihi anu maca anu diajar Al-Qur'an. Lahostuha geus ngaringkes tu saha tu kaula hak kana ieu nubdatun latifatun min kutubil a'immatil mu'tabirina min kutubi tina pirang-pirang kitab al a'immatil mu'tabirina pirang-pirang imam anu mu'tabar. Jadi ieu kitab teh diringkas tina kitab-kitab anu mu'tabar. Katibyani seperti kitab Tibyan karangan Syekh Nawawi, wal itqoni sareng kitab al itqon, wal latoipi sareng kitab latoib, wal ithapi sareng kitab al ithab, wan nihayati sareng kitab nihayah, wa tuhfatin nadirina sareng kitab tuhfatun nadirin, wasama itu sareng ngaranan sakaula hak kana ieu nubdatun latifatun Fathul Karimil Mannani atau naon Fathul Karimil Mannani, kitab Fathul Karimil Mannan fi adabi hamalatil Qur'ani. Ieu ngaran kitabna Fathul Karimil Mannan fi adabi hamalatil Qur'an. Wallaha sareng wungkul ka Gusti Allah as'alu men tasaha kaula ayyan pa'a kana kamanfaatan biha kalawan ieu nubdatun latifatun anap'a kana kamanfaatan al-amima anu luas nya anu merata wa ayyaj'alaha sareng yen tak ngajadikeun ya Allah hak kana nubdatun latifatun halna khalisatan ikhlas liwajhihil karimi karena arah-arah zat Allah anu maha mulia. Innahu sanyana Allah eta jawadun anu banget loman, banget bageur, banget berehan, karimun anu mulia, raupun anu bageur. Anu bageur kalawan lembut, rahimun anu mapari nikmat cilik atawa anu asih pikeun jalma mukmin di akhirat wungkul. Gitu nya. Pembukaan atau napi muqaddimah kitab Fathul Karimil Mannan fi adabi hamalatil Qur'an. Insyaallah urang mulai diajar bab kahiji terus ka bab kadua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.